si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana masih kene tiasa petepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka-15. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe gera subscribe heula ngarah langkung pogor sareng sumanget kasih mamang anu ngadongengna. Langkung sae upami di like, di komen komo, upami di share anu saseueur-seueurna ngarah langkung seueur deui anu ngiringan manco kana ieu dongeng Si Getih bagian anu ka-15. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga urang lajengkeun deui jejer carita Si Getih bagian anu ka-15 na. Sor cikopi betot simbutna tarikan tali kolorna. Tumpak dung des. Nalika prajurit-prajurit kerajaan Tumariswana keur ngarobrol pada baturna dina kayaan keur kitu ngadadak di belah wetan aya sora anu raribut nyaeta di lebah tapel wates. Sabab memang di tapel wates oge aya deui prajurit sejena harita teh anu keur ngajaga keamanan karaton. Anu harita patinggal ro kaget sarta patinggal lebruk rubuh dadana kapanggang ku anak-anak pana kadang beteungna panona jeung sajabana deui ngajadikeun sakabe prajurit anu keur ngajagaan lawang gerbang harita jadi waspada jeung leuwih iyatna pakarangna sewang-sewangan terus diparesat ku maranehanana. Tameng-tameng wesi disiapkeun pikeun nahan serangan musuh. Tibe hareup memang kaciri kumaranehanana yen harita teh aya sagorombolan jalma bari marake baju sing sarua hideung sarta beungeutna dibulen ku kain warna hideung ngajadikeun teu kaciri saha-sahana atawa golongan ti mana bae eta jalma teh. Buni pisan dibuntel ku kain hideungna. Sadar kana kaayaan prajurit kabeh nangtukeun sikepna leuwih hade maju miheulan musuh tur rada ngajauhan panto gerbang ngara kaayaan kadaton masih kajaga keamananana. Tuh euy tingalikeun itu dihareup euy jika pasukan ti mananya eta beungeutna dicaladar hideung kitu euy. Gula oge tuh geus kenempo tuh di mananya? Di mana Kangnya? Mun loba kitu, aduh buset. Hayu ayeuna mah cuang serang we piheulaan. Daripada maranehanana nyerang ka jero kadaton. Kene bulkeun mamalaan leuwih rongga euy. Hayu nyerang. Hayu. Sok tutup jeung kunci pageut aya eta. Gerbang kadaton ayo buru-buru. Hayu. Dina jarak anu geus teu pati jauh prajurit kerajaan langsung nyerbu ka hareup pikeun ngahadang pasukan musuh. Lulumpatan patarik-tarik bari ngabar-ngabarkeun pakarangna sewang-sewangan. Sedengkeun ti bae hareup pasukan musuh anu dipimpin ku Suntara harita bari nyarepengan tumbakna sarua harita lelumpatan patarik-tarik nyambut serangan ti pihak lawan. Serbu. Atungan ger
harita dua pasukan teh tuluy bantrok begalan pati. Sora pakarang pating balantrang disusul ku pating galarona nahan kanyeri. Mangsa diantarana aya anu kabeunangan ku sabetan pakarang musuh ti pihak masing-masing. Pating koceak, pating galero. Bareng jeung kitu di jero gerbang ngaliwatan benteng aya dua jirim jalma pating kolebat pating belesat kalayang nincakan sirah ti dua pasukan anu keragot begalan pati. Tur saking cepet-cepetna gerakan eta dua jalma ngajadikeun kabeh jalma anu katincak tak-takna teu ngarasaeun saking ku cepet-cepetna gerakan eta dua jalma. Jleng, corelat, 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 corelat. Cergedet, cergedet. Dua jirim harita pancu nangtung hareupeun Suntara pisan anu beungeutna memang sarua katutupan ku kain warna hideung. Ukur panon we anu katembong buringas jeung gulal giler kakenca kakatuhu. Teu lila pok manehna nyarita bari seuri. Hei, Purnawijaya, bagea euy. Andika tetela keluar oge, gede kawani. Kumaha? Siap silaing pikeun turun tahta ti kerajaan Tumariswana? Ceuk Suntara, anu sorana memang seeutik dirobah-robah sabab bisi kapanggieun modal ku Raja Purnawijaya Yuda salaku mitohana. Raden Purnawijaya Yuda anu harita datang duaan jeung Karyadipa alias si Batokosi. Si Batokosi teh mangrupakeun tokoh jago andalanana anu arang langka kasebut dina ieu carita. Harita Raden Purnawijaya Yuda kadenge nembalan. Saha Ari Andika? Putusan ti mana? Arandika sakabehan matak wani barontak ka pihak kerajaan Tumariswana. Hayo sebutkeun putusan ti mana Arandika sakabehan? Tuh kudu nyaho saha-sahana kula. Anu jelas Andika bakal kaget. Sabab si Patih jagoan Andika geus modar ku leungeun dewek. Jahanam. Andika biadab. Batokosi, bantuan pasukan nu belah wetan tuh. Keun, ieu jalma bagian kula anu nguruskeunana. Mangga Raden, mangga, siap. Sip abdi bakal bade ka belah wetan. Hiat, ciat, corela, lung. Karyadipa alias si Batokosi henteu loba carita, langsung luncat badana ngalayang ka belah wetan pikeun mantuan prajurit anu keur kadese ku pihak musuh. Po kadenge Raden Purnawijaya Yuda cumarita deui. Ayeuna juang tangtukeun saha nu bakal jadi bugang di patempatan. Silaing mangna barontak teh hayang naon deui sabenerna? Sok gancang sebutkeun sabenerna Andika utusan ti mana? Bejakeun ka diri kula, jahanam. Pan geus dijawab tadi ku dewek bieu ha? Nah Andika bonge Purnawijaya. Anu memang ieu dewek kabeh lain utusan sasaha. Montong sok loba tatanya deuleu. Anggur mah gerasa jaga diri. Andika geura tatan-tatan pikeun turun tahta Wijaya. Sarta Andika kudu modar ku leungeun dewek di patempatan. Pikeun nuturkeun jalma-jalma kapercayaan Andika anu memang sarua geus modar ku leungeun dewek. Caritaan jeung sikap Suntara sigana teh geus teu hayang ngahargaan deui ka jalma anu aya di hareupeunana. Padahal Raden Purnawijaya Yuda teh eta teh mangrupakeun raja sakaligus mitohana sorangan. Sabab Suntara manehanana memang geus kapangaruhan ku hawa nafsu anu kuat hayang ngarebut tahta kerajaan anu saeutik gedena geus mangaruhan pikiran Nyimas Utari pikeun barontak ka bapana sorangan. Raden Purnawijaya Yuda puguh jadi nafsu harita teh
serepet. Manehanana mesat pusaka kerajaan anak anu mangrupakeun pedang panjang. Oh kadenge cumarita. Oh jadi lamun kitu mah Andika oge anu geus ngabinasa ka anak jeung minantu kaula meureun jahanam. Hah? Pedah anak kula jeung minantu kula nepi ka danget ayeuna can embol-embol di ka tempatan. Nah Andika anu geus matenina jahanam. Jawab sia. Suntara manehanana lain nembalan anu aya mah ngadaon sering gagak. Atuh Raden Purnawijaya Yuda jadi beak kasabarana setan. Rasakeun dia sia. Yak cia curela jeleng kurilap. Raden Purnawijaya Yuda sigana wae dirina geus horeameun deui loba carita. Dirina langsung miheulaan maju narajang kanu jadi lawanna. Siap dilawanan ku dewek Madana Wijaya. Her, hua, curela, jeleng. Suntara anu masih nyumputkeun jati dirina teh harita gancang ngimbangan panarajang lawan ku bedogna. Bedog anu ngahaja menang ngarampas ti prajurit anu geus binasa di eta medan jurit. Terang siut, terang siut, terang purijak daligdeug. Suntara ngadaligdeug mundur ka tukang tilu lengkah badana kadorong ku tanaga lapisan lawan mangsa bentrokan dua pakarang. Ayeuna urang caritakeun di tapal wates. Sedengkeun di tapal wates tetela geus aya deui anu tarung. Tur tarungna teh teu eleh ragot jeung rongkah. Antara Kibana Sepati jeung Karyadipa si Batok Wesi anu kaayaan awakna teh ngareusi. Tur urat-urat leungeunna naronjol ngaberehil kaluar. Otot kawat tulang baja, bulu bitis keris, bulu kelek gobet. Kumis segede tai, godeg segegang telepon. Kitu kaayaan si Batok Wesi. Sirahna botak boncenang herang. Make papakeana kabeh tina kulit maung. Harita siut, berentrang, siut, berentrang. Kibana Sepati nyabetkeun pakarangna antel kana kulit jeung bebatokna si Batok Wesi. Tapi lain ngadolowek getian anu aya ngadaon ngabelentrang teu jauh beda di aduna dua pakarang anu hebat. Sabaraha kali sirahna si Batok Wesi ditarok ku bedogna Kibana Sepati munggu teu kerel-kerel saeutik acan harita teh. Sabab pangaruh tina ajian Balung Wesi anu digunakeun ku Karyadipa alias si Batok Wesi ngajadikeun sirahna kuat nakeranan teterak di kadek lantaran geus asak kalati. Kitu kaayaan anu keur lumangsung di kota raja kerajaan Tumariswana. Sakapeung kadenge lir aya sora pepetasan anu pating borobot pating bledag ninggalkeun haseup kandel mulek ka luhur. Marengan kana pating jarungkelna prajurit-prajurit kerajaan anu digempur ku Nyi Mas Utari katut ku pasukanana. Sarta kabeh oge sarua. Kabeh anu nyusup tur ngagempur prajurit raja teh marake baju sing sarua hideung. Beungeutna katutupan ku kain hideung. Tapi dina waktu harita Ki Panasehat anu memang saeutik gedena manehna oge boga ilmu silat mah harita teh teu cicing ningali kaayaan, ningali pasukan anu dipimpin ku Nyi Mas Utari ngababi buta ngabinasakeun sakur-sakur prajurit anu ngahalangan ka pasukan Nyi Mas Utari. Atuh kapaksa Ki Panasehat teu bisa cicingeun kitu wae, terus ngajorerat loncat narajang ka Nyi Mas Utari anu garang nakeranan tindakanana. Ngan hanjakal ilmu silat Ki Panasehat teh henteu sabaraha hebatna antukna dirina anu kadese
Tur nalika sanggeus 3 kali geprakan tarung lumangsung ki penasehat saterusna kadenge ngagero tarik jeung panjang mangsa sirana bencar ditotog ku peureupna Nyi Mas Utari ngagunakeun ajian bajra keling siu wush wuk jelebet dak cai polo ki penasehat muncrat paburantakan pecet hiuk gila sebuk prak jengkang ketebut kusak kosot kulahek ki penasehat antukna harita palastra ngabangkena kagalayan ku jalma anu keur tarung begalan pati set jeleng Nyi Mas Utari terus luncat ka pelebah Ki Banaspati anu karek mancuhkeun deui tangtunganana harita teh kituna teh sanggeus ngarangseg ka si Batok Wesi anu jadi lawan tapi teu kerel-kerel wedel jeung kuat badana si Batok Wesi po kadenge Nyi Mas Utari anu nyampeurkeun ka Ki Banaspati cumarita Ki bantuan Kang Suntara Ki manehanana jiga nu kadese ngelawanan itu tuh Prabu Purnawijaya Yuda Ki bantuan ceuk Nyi Mas Utari nyarita bari ngaharewos mangga Nyi Mas mangga tapi sing hati-hati Nyi Mas sabab ieu si Batok Wesi teh memang hebat oge ilmuna Nyi Mas tenang Ki tenang kuring oge boga ilmu khusus pikeun ngalumpuhkeun si Batok Wesi mah yo tuh anggur mah bantuan wae Kang Suntara anu keur karese Ki mohon atuh mangga Nyi Mas mohon mangga ayeuna kula arek ngabantu heula Raden Suntara hup iya curela geus ngomong kitu mah Ki Banaspati curela jeleng jualit kalayang Ki Banaspati badana terus ngajorela tuncat bari ngalayang hampang nakranan badana teu jauh beda sapertikeun kapas laju mantuan Suntara anu keur tarung milu ngahurup ka Raden Purnawijaya Yuda anu geus mimiti ngesang kesang badag kesang leutik geus ngaragajag maseuhan sawak-awak jeung aneh perang campuh kaitung geus lila tapi pihak lawan mah asana teh betengurangan seetik-etik acan sabab pai hiji datang dua terus jeung terus satuluyna rek teu aneh kumaha da sabab prajurit pasukan anu dibawa ku Nyi Mas Utari eta teh kalolobana ti bangsa siluman matak wajar lamun mah pai hiji jadi dua pai dua jadi opat sabab kahirupan siluman anu bisa mancala putra mancala putri bahkan bisa ngabeulah dirinya sorangan matak geus teu aneh umpama gerbang karaton mimiti kaseret ku pasukan lawan prajurit kerajaan geus loba anu tumbang perlaya di medan laga sedangkan di tempat ijen jajatena Raden Purnawijaya Yuda ngalawan Suntara kadengi harita Suntara anu keur cumarita tingalikeun ku Andika Wijaya prajurit Andika geus loba anu jadi bangke di patempatan kumaha lamun geus kitu ha sedangkan prajurit kula mah masih keneh loba pabalatak tuh bekit ceria deuleu setan montong waka sombong Andika jahanam kula cadu lamun kerajaan kula kudu hancur gara-gara Arandika anu teu puguh ti mana asal usulna demi langit jeung bumi kula sumpah Andika kabeh kudu mulang tinggal ngaran ti patempatan lamun mah seug kula ajal di patempatan dina hiji mangsa Andika nalika keur perang kudu ngalaman nasib seperti Rahayat jeung prajurit kerajaan Tubariswana teu kudu susumpahan sagarupa Dewa Wijaya sok geura buktikeun ari bisa mah Wijaya sok geura buktikeun
perenan kula sakabeh lamun menyabegog andika merenan kaula sakabeh. Cek Suntara anu terus mamanas hate Raden Purnawijaya Yuda. Komo sanggeus aya Ki Banaspati mah didinya beuki asa nambahan kakuatanana. Harita Raden Purnawijaya Yuda geus tatan-tatan deui rek maju narajang ka Raden Suntara. Heup, iya, terasakeun si Andika, sia. Corelat, jeleng, wuk, hiup, kurilap. Raden Purnawijaya Yuda tembong. Dirina terus maju deui narajang kanu jadi lawan. Anu kiwari jadi nambahan. Musuhna jadi aya tujuan. Sabab Ki Banaspati ngahaja manehanana geus narik deui 5 prajurit siluman sejena pikeun ngabantu kamanehanana duaan ngahurup ka Raden Purnawijaya Yuda. Sabab lamun teu kitu nya tangtu manehanana duaan can puguh bisa ngelehkeun Prabu Purnawijaya Yuda anu gagah sakti mandraguna. Para mitra sadayana, saking ku campu-campuna eta perang anu keur tarung begalan pati teh ampir wae parat nepi ka wanci janari leutik sarta prajurit kerajaan beuki ngurangan jumlahna sedengkeun musuh-musuhna prajurit ti Nyimas Utari beuki lila beuki moyeg nambah loba. Urang caritakeun di Panto Kadaton gerbang kerajaan Kiwari geus ngagembleng muka lantaran diobrak-abrik ku pihak musuh anu terus ngarangseg ka jero. Sarta sesa-sesa prajurit kerajaan anu masihkeun hirup tur satia sapinuhna ka Raja Tumariswana kabeh keur usaha sateka polah sabisa-bisa mertahankeun sangkan ulah nepi ka rubuh kabeh tumpur dina peperangan. Tahta jeung kahormatan raja ulah nepikeun ancur ku pihak musuh. Sedangkeun Nyimas Utari ningali wanci geus nyedek ka janari leutik hatena jadi keketagan oge sabab lawan seperti si batok wesi hese pikeun diteangan kalemahanana hese pikeun dirubuhkeunana. Pok kadenge ngagerentos dina jero hatena cilaka lamun mah nepikeun kaberangan ieu tarung teh bisa-bisa pasukan siluman jurig jeung dedemit aing bakal leungitan balik deui ka alamna. Satuluyna Nyimas Utari ngagorowok ditujukeun ka salakina. Kang Suntara, guat Kang, gelarengsekeun tarung. Sok si Wijaya jalma hawak gancang parehan nyawana ulah dililakeun deui Kang. Sabab pasukan siluman bakal sirna lamun ngadengi hayam kongkorongok. Jeung supaya tere gunakeun racun balung mayit Kang. Sok gunakeun Kang. Siap Nyimas, siap. Nyimas Utari jeung Suntara tuluy maehna cing jorowok pabeja-beja nyarita dina jarak anu jauh dina leka keur taruh. Atuh geus kitu mah Suntara manehanana beuki ngarojatkeun ajen pangartina sok sanajan tarung geus jiga galungan geus kaluar tina tata gerak dunia persilatan. Iya cia iya modar si Wijaya iya cia. Ki Banaspati tuluy ngarangsad ku panarajang harita teh ngan Ki Banaspati jeung Suntara ngahaja ka tempona maranehanana make jurus ilmu silat anu can kungsi kanyahuan ku Raden Purnawijaya Yuda sabab bisi apaleun jeung curigaeun ka maranehanana lamun maseg marake jurus anu biasa. Suntara geus sayaga diri pikeun ngagunakeun kalicikanana manehna bari ngarangseg deh tuluy merean waktu pikeun bisa ngodok serbuk racun balung mayit tina balik bajuna. Set corelat jeleng harita Suntara katempo ngacorelat ngagajleng awakna ngalayang di awang-awang sarta nalika geus aya di luhureun Raden Purnawijaya siut wush wur. Memang di luar dugaan Raden Purnawijaya Yuda
musuh bakal ngalakukeun kalicikan sa model kitu. Mangsa bubuk racun balung mayit ngabura kana kulit beungeut jeung panona sarta anu kaseuseub ku irungna loba pisan. Atuh kapaksa daek teu daek Raden Purnawijaya Yuda kudu ngarasakeun akibat pangaruh tina serbuk racun balung mayit. Panona karasa perih nataku tetempoanana ngadadak ririakan ranyai kararoneng jeung sirah karasa lieur. Lebah dieu pamiarsa eta kaayaan teh dipake kasempetan pikeun Suntara mangsa ngarangseg deui ku panarajangna kanu jadi lawan. Sababnya kaayaan Raden Purnawijaya jadi lemah bari manehanana geus teu pati nempo. Dalah diraponan ku 5 urang prajurit Ki Banaspati oge langsung kadese harita mah seak siu. Harita Suntara ngajorelat bari ngabar-ngabarkeun bedogna satuluina nyabetkeun bedogna syak siu sret pret pret. Pipi kenca jeung katuhuna Raden Purnawijaya Yuda beunang kasabat ku bedogna Suntara. Ki Banaspati ngareret ka Suntara pok ngomong lalaunan, di awuran naon bieu teh Raden? Itu si Wijaya jadi lemah kitu Raden, matana jadi peureum, tuluy tanagana jadi suda, padahal manepan kuat jeung sakti. Di awuran tipung racun balung mayit Ki Banaspati, manehanana sakedeung deui bakal modar ku eta racun, anu padahal eta racun teh mangrupakeun racun senjata rahasiana si Purnawijaya Yuda. Ngahaja kukuring kamari-kamari di sakuan ari heuge jadi senjata makan tuan pikeun manehanana lepok sia modar ayeuna mah. Wah, hebat atuh Raden. Hayu Raden, urang rangsek deui ku panarajang mang pangmeungpeung manehanana keur bebalinggeungan tuh. Ulah kagok-kagok urang keluarkeun jurus pamungkas masing-masing Raden. Urang hijikeun pikeun nembrag narajang ka badana si Purnawijaya Raden. Hayu Ki Banaspati. Sarata urang gunakeun we ajian pamungkas sewang-sewang tuluy si Wijaya urang hancurkeun ku kakuatan urang duaan Ki. Siap Raden, siap. Suntara jeung Ki Banaspati tembong maranehanana terus ngawangun pasangan ilmu pamungkasna pikeun digabungkeun dua kekuatan hayang ngabinasakeun Raden Purnawijaya Yuda. Sabab marana ge apal Raden Purnawijaya Yuda lain jalma ata-ata, jalma luhung ku pangarti, leber ku wawanen, eueuh cara deui pikeun ngarubuhkeunana. Sok sanajan geus diawan racun tapi masih keneh tetep pancuh nangtung sok sanajan babalidegan. Harita sanggeus ngawatek jurus pamungkasna. Katempo harita Suntara macuh nangtung museurkeun tanaga lapisan sapinuhna. Dua dampal leungeunna Suntara ngageleter. Sedengkeun Ki Banaspati oge akur keur ngaluarkeun jurus pamungkasna. Awakna rada doyong ka hareup rek ngagunakeun ajian Saipi Geni. Katempo leungeun katuhuna ngageleter jeung pating tarak-tek 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 Hei Wijaya, dagoan sia ayeuna waktuna pikeun andika tilar ti alam pawenangan deuleu. Iya coelat jeleng. Ki Banaspati jeung Suntara terus taluncatan cepet nakranan gerakanana mangsa nibakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna rek ditibankeun kana dadana Raden Purnawijaya Yuda.
Tapi samemeh dua panarajang harita bisa kena karena sasaran. Ngadadak harita aya dua jirim anyar datang pating kolebat. Anu saurang langsung nyamber karena badan Raden Purnawijaya Yuda. Dibawa ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun anu saurang nadei mapag karena panarajang sakaligus siap siup wush. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad keun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui hayu